Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Siti Nafisa Dwi Permana di kelas 12 MIPA 2 bade nerangkeun materi tentang drama. Anggota kelompok abdi nyaeta Nina Nikita Aryani, Saski Pramesti Ayu, jeung abdi sorangan. Naon ari drama teh? Carita drama asalna tina basa Yunani, nyaeta dramoi, nu hartina niru atawa niron-niron. Cindekna karangan sastra dina wangun dialog. Maksudna dina mindangkeun carita atawa lalangkonan ngagunakeun dialog atawa obrolan di antara tokoh-tokohna. Carita drama biasana dipagelarkeun dina panggung. Para pemegang disebut aktor atawa aktris. Drama dipasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar. Wangun, aya lancaran jeung ugeran. Pamelaranana aya lisan atau banjet, longser atau sandiwara, tulisan atau naskah. Sumberna dicipta dumasar carita nu geus nyapak atau dicipta dumasar kana kahirupan di masyarakat. Drama dumasar kana cara nuntunkeunana. Kahiji aya drama rakyat. Drama rakyat nyaeta drama nu asalna ti rakyat sarta tumuwuh di kalangan rakyat. Biasana aya jeung dipake dina kagiatan atawa upacara-upacara nu sifatna tradisi. Ieu hal luyu jeung sakumaha anu ditetelakeun ku sijiman. Yen anu dimaksud drama rakyat teh nyaeta kagiatan dramatik anu dilakukeun ku masyarakat dina rupa-rupa upacara sosial keagamaan, drama anu asal serta tumuwuh di kalangan masyarakat. Contohna nyaeta longser. Kadua aya drama modern. Drama modern teh biasana sok disebut tunil atawa sandiwara. Disebut drama modern kusabab dina pagelaranna geus aya jarak antara nu lalajo jeung nu maen. Sarta aya naskah. Conto dramana drama 3 babak, Sangkuriang Dayang Sumbi, Benang Utuy Tatang Sontani, Masitoh, Benang Ajib Rosidi. Katilu aya drama klasik. Drama klasik nyaeta drama carita anu medar caritana ngeunaan kahirupan dewa-dewi Yunani. Contohna naskah drama The Legend of Yunani. Kaopat aya gending karesmen. Gending karesmen teh disebut drama suara. Nyaeta carita nu dialogna dina wangun kawih dipiri ku Waditra. Sedengkeun Rusyana ngeceskeun nu disebut gending karesmen teh nyaeta drama anu pagunemanana ditembangkeun. Dina Kamus Umum Basa Sunda LBSS disebutkeun yen gending karesmen teh nyaeta sandiwara ku tembang atawa leuwih dipilih ku gamelan opera. Contohna Sangkuriang. Drama dumasar kana sifatna. Hiji aya tragedi. Tragedi nyaeta drama anu pinuh ku hal anu pitasedihkeun kapunggaran alatan ku teu biasa ngalawan nasib. Kadua aya komedi. Komedi teh nyaeta drama atawa carita anu pupasna kabagjaan keur palaku utama atawa temana henteu tragis, rupa-rupa pagelaran anu ngolah humor sarta dipungkas ku kabagjaan palaku utama. Katilu aya melodrama. Melodrama nyaeta drama anu rea ngolah konflik batin. Rea ngolah anu ngagambarkeun gerakna lautan rasa. Kaopat aya farce. Farce nyaeta carita atau drama anu caritana leuwih nyoko kana alur caritaan tinimbang kana penokohan atawa kana karakteristik. Sarta caritana pikalucueunana kaleulewihi atawa seungeunahna. Babagian drama anu raket jeung drama dina wangun pintonan. Kahiji aya babak. Babak nyaeta bagian tina drama anu ngarangkum sakabeh kajadian lumangsung dina hiji tempat dina urutan waktu nu tangtu. Gabungan atawa kumpulan tina sababaraha adegan dina hiji drama. Kadua aya adegan. Adegan nyaeta tempat lumangsungna hiji kajadian nu mangrupa bagian tina babak dina drama nu ngahasilkeun hiji pasualan atawa hiji akibat nu tangtu. Katilu aya prolog. Dina naskah drama teu sakabeh naskah aya prolog. Upama ditilik, prolog ibanda mangpaat mangrupa salah sahiji sarana anu aya gunana pikeun nu lalajo atawa nu maca. Sangkan meunang gambaran ngeunaan masalah, gagasan, amanat pangarang, jalan atawa galur carita ka sang tukang, palaku-palaku nu makalangan,
jeung sajabana. 4. Aya dialog. Bagian nu kacida pentingna sarta sacara lahiriah ngabedakeun antara sastra drama jeung fiksi liana nya eta dialog. Ieu haluyu jeung nu ditetelakeun ku Hartoko yen dialog-dialog mangrupa bagian tina naskah nu mangrupa paguneman antara hiji palaku jeung palaku nu sejenna. 5. Aya pasemon. Pasemon semu atawa paroman nyaeta gambaran rasa hate dina beungeut numutkeun asmara. Nyebutkeun pasemon atawa mimik nyaeta ekspresi robahna beungeut pikeun mere gambaran emosi anu kaalaman ku palaku. 6. Aya epilog. Epilog sabalikna tina prolog. Prolog ditempatkeunna di hareup nu mangrupa bubukan naskah, sedengkeun epilog ditempatkeun di tukang, mangrupa panutup. Unsur-unsur drama. A. Aya tema. Nyaeta pokok pikiran anu dikandung ku eusi carita. Panokohan. Nyaeta ngaran-ngaran jelema katut pasipatana. Latar. Kabagi kana 3 rupa. Latar tempat, latar waktu, jeung latar sosial. Alur. Nyaeta rakitan rupamina kajadian nepi ka mangwujud jadi leunjeuran carita. Amanat. Nyaeta pesan anu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca atawa nu nonton. Tatakrama mintonkeun drama. Pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur, diantarana pamaen, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan lainna.